Itu di Mas Anggara wan usap main nonton Love Story. Oh, Mia Edin. Kita ieu Mang Ajum asli ya, nu di film tenar reptil asli. Jika apaan ji kumaha teh. Cicing orang Yudi itu ya kusabab orang bete ya di imah itu bisa kemana-mana ya kusabab enak teker kondisi sekitar jadi orang rek ulin ke sawah bari refresh otak meng ngomeh HP wae jadi orang ulin ke sawah tapi enaknya ngomeh HP soalnya kan ngarekam jadi orang mau sorangan ke sawah orang ajak babaturan sebat dalit tak kiletik orang sok ulin bareng ngarampok bala maling bareng lain eta maksudnya sok ulin bareng juga baru dak si ojak si wawan kemana oke lah guys bro karena musik ternyata higi mana baru bangun baru bangun karena musik dan ngedangdut guys. Oke bro, mana? Samper. Itu cari tanah nggak sejanjian, ngan pas disamper teh karek hudang, jadi orang ngadaguan heula, bari ngadengkeun musik dangdut deh. Adina keur nyetel musik dangdut, orang joget we, mah bari ngadaguan, oke. Pokoknya bari joget. Tong hilap subscribe oke bro oke enak suasana ngenak pisan sejuk adem kan kurang adem soalnya tidak ada si dia tinggal liwa hayam halus wa sigana berjemur wae tinggal di kot hidung gitu kur oh iya mah ayam eta ayam can mandi salah cemani halus ayam tuh ayam nak halus kot hidung gitu panon lagi hidung nonton Genji ayeuna orang jeung si Genji bro ngaran teh sa sosok nanya ngaran maksudna kenalkeun ki bisa ieu teh di Mas Anggara wan usap main nonton Love Story di baju tenar ya baju tenar teh oke buat kangenan nusok baheula sok nonton tenar meuli bajuna me aya kenangan piraku urang teh sok bareng-bareng salila ieu can boga kenangan mah oke nu hayang mesen bajuna follow Instagram official Permana Tinggal Yudi Idoy dan pokoknya kabeh tapi ke DM-na di Permana Tinggal oke itu mun rek mesen hargana mun teu salah teh 150 kamari teh Bu Asni ngomongna 150 da urang mah teu meuli dibere endorse. Oke, tinggali. Kebona seger bro di imah wae nya. Gadak icing sare dahar sare mending ulin ke sawah. Sugana emang ge mobil di sawah teh. Gimik jatuh. Yo, Mia Edin. Kador ya. Sehat. Kita iya Mang Ajum asli ya, nu di film tenar. Iya, nu di film tenar. Tenar mun hayang apal ya. Film tenar nu aya di film tenar nu ngaranna Mang Ajum ya, Bapak Hasan. Eta teh terinspirasi dari eta Mang Ajum asli. Jadi Henry teh sutradara Permana Tinggal baheulana nah kos gitu jadi nu aya di film tenar teh nu kaalaman ku Henryan. Nusnya itu sutradara film tenar. Nah, kunaon aya peran Mang Ajum ku sabab manen lagi baheula aya ngaranna Mang Ajum Mang Ajum teh asina nu bieu. Ngan orang rada era ngarekam geumpeur. Nah, biasana orang baheula mah ulin ka ditu sok nengan orai koros nya orai ningan. Urang ge baheula jiga si Panji wah ayeuna kunaon jadi ka film da emang sih baheula lagi orang sepilem. Ngan baheula mah sancan ka film urang ka reptil asli. Jiga apaan ji kumaha teh terus gitu sok newakan kan ayeuna cara dilakonan deui soalna jarang ka sawah enak teh ulina ka kota we gal bagaya ka kota we
datang di Hotel Ajung. Ya di hotel nu aya di tengah sawah ya. Orang di hotel ini nah posisinya terbuka bisa ningali ke segala arah. Di dia tinggali orang bisa disuguhkan panorama persawahan. Orang bisa ningali belalang, daun, padi, tanah, orang KB bisa ningali bukan. Oke. Tinggal tenawan juga londok oke lain. Oke, mun hayang ka dieu mun hayang nyaho lokasina we komen di handap nih. Oke, orang beri nyaho lokasina. Pokona nu pasti di dieu tuh di dieu adem pisan lah. Jadi orang ceritana geus ceritana deh. Jadi orang di dieu geus setengah jam ngan poho teu mau kopi jadi ngahuleung we di dieu teh ngan icing gitu bogo. Oke, jadi ngomong-ngomong enak ngomong-ngomong kayak orang mun sempet orang rek ajak ngobrol sareng Mang Ajum. Sigana manehna cat apaleun film tenar. Sigana mun Mang Ajum nonton film tenar. Langsung surase di sorangan pasti manehna ngalaman. Urang baheula sok dikiekeun mun atuh kumaha. Oke, ternyata di film pun. Oke, kitu wae tong hilap like, comment jeung share video ieu. Jeung pokona pantau terus channel YouTube official Permana Tinggal tong ka mana-mana dagoan karya anyar. Oke. Gitu. Help you.